Tak lamun menangkan nyeri ti jalma antara nyerieun. Ari jalma anu geus idin tamkin jeung rusuh fil yakin. Mah nyerieun. Naon sababna? Sabab hakikatna makhluk Allah ningalina ka ditu. Teu karu-karu pamajikan nyorekan bebeakan kok aing malah ini segala balik. Nyeri da jalma saru. Ngan di mana aya makhluk Allah madarat keur kuring, ieu teh timbul tina dosa kuring ka Allah nu teu istighfaran. Nah gitu mah tak istighfar. Aya dosa nu teu pantes na makom uing. Dosa maletik, ngan keur makom aing mah kieu goreng patut cenah. Ya. Goreng patut. Kiai ulama jumhur make celana lepis teh henteu da goreng-goreng teuing tapi ari kur kiai mah dilepis tur disoehan ceuli diantingan akacida teh gitu. Jadi aya dosa nu teu sesuai jeung makom sehingga Allah murka. Matak makhluk madarat budak nganyerikeun. Urang lamun budak nganyerikeun teh bangkar warah budak sia urang. Sia tita salat anak ajengan cik atuh aing teh era urang nyalahkeun budak lain urang misal. Aya dosa ieu teh teu ka istighfar anu teu pantes dina makom uing nepi ka anak nu diparaban nganyerikeun ka aing boro-boro batur. Tah kitu mata istighfar ka nyeri makhluk istighfar langsung timbul tina dosa. Sabab ingat dosa jadi penyakit, amal soleh jadi manfaat. Banyak amal soleh jadi sakit. Di mana aya perkara nu nyeri ka urang eta timbul tina dosa urang. Pramana dosa naon aing? Leutik dosa mah ngan teu pantes. Goplah teh goreng. Mun kiai goplah goreng kecil. Ori budak santri malah goplah. Ori mane goplah ampun sih. Tu pantes jalan makom gitu kudu poho kau.